we kudu ke balong. Udah lauk. Jadi ala jarang. Baiklah. Dulu heula tuh pelakan teh. Lihat balongku penuh dengan gendot. Da lauk nama uhan yang seutik aing melak nangen sabarasiki. Tambahan teu we pagawean. Setiap hari ku parap selalu lele dan gurame. Aduh ini laletik. Lauk mamam heula teh. Lumayan teh euy mun jadi duit mah da tina 2 ge bisa jadi 5, bisa jadi 6. Dari lauk mah reuneuh bae. Nya kumaha ngenjengna. Aing kudu cicing we heula di dieu lumayan euy da balik ka imah teh aing sok rarudet rarungsing. Di mah matak galing kana batok aing seutik-eutik. Seutik-eutik. Ini geus kalabatan domba ca aing teh. Aing teh butuh istirahat. Baheula can kawin, hayang kawin, geus kawin kieu ya aing rarujit. Can balik ngacacang. Geus balik ngacacang keneh we, kudu kumaha tuh ai kitu. Tak aing haja melak lauk teh meskipun saeutik. Lumayan lah ya parabeun. Dia aing bisa ulin. Naso di dieu bisa bari udut dengan tenang aing di dieu mah. Lihat balongku penuh dengan gendot. Bahagia selalu. Bahagia itu kita yang menciptakan lain batur seteh. Tah, kitu aing curhat jeung saha nya. Si Cimoy biasa masuk aya ulin, si Yosep aya yang mah eueuh. Nih, jenuh aing ngulila kieu teh yeuh. Rek ka kota gawe naon aing ka kota geus teu boga naon aing teu bisa. Teu bisa aing teu boga keahlian lagi molor dan molor. Anjir teuing. Video we lah. Kayak aing sare mah can hayang rek kararesa ieu teh ulin hasitu ya. Cimoy. Naon? Namanya datang ujug banget sih mah. Karesosan ku teh. Lu aing karesel ti tadi geus mah. Manes di mana? Selampangan we neangan jalma. Neangan jalma. Ya aing jalma sih mah. Sugan teh. Ngece teh aing mana malah bati ngece rupna. Henteu reuy atuh ih. Ih, henteu heureui. Berarti serius atuh teh. Heureui. Kitu tah. Cimoy. Ngomong mana ayeuna anggar keneh ngajana. Anggar kumaha kitu? Intu aing pirage nanya we eta kumaha bunga teh senang ngajana. Dinikmati we disebut bunga. Henteu disebut teu bunga da bunga. Jadi kemana? Keke. Aing teu ngarti moy. Disebut bunga hanteu, disebut teu bunga hanteu. Jadi nu puguna kumaha aing mah teu paham sia mah. Gado-gado sama Gado-gado. Gado-gado kumaha mana Cimoy? Ieu gado nu kieu. Isa teh belugug pisan gado-gado teh campur aduk. Campur aduk. Dicampur, diaduk atuh kopi sama teteh. Teh ngalieur ngajelasin lagi. Ih, aing teh nu bener ya Cimoy ya. Kapan mana tengah janda teh geus lila. Terus? Tuh mana can hayang kawin deui maneh. Nah, Can hayang kudu kumaha? Lain can hayang maneh boga budak lain. Coba. Beriji? 2. Anjir 2. Berarti maneh baheula bekian ya. Ya atuh udah normal. Bisi teu normal nya bisi bekina ka kuda, kambe. Lamun teu normal moal boga anak. Bener. Oke, si kutu presosep ka mana? Teh, siapa panggil kita tadi? Aing teu paham kasih eta teu kawin-kawin aing bisi resepna teh ka embe gitu. Teu payu siapa mah. Teu payu. Udah anjing. Beungeutna mah petan aing si eta mah. Jangan aing uyuhan eta indung-indungna gitu nya. Ngelahirkeun eta baheula sugan teu di ieu teu caangan nya. Jadi adanan meureun. Mana ai gawean eta sok dicaangan sok dipoekan. Urang. Heeh. Poekan sih kan. Sarua jeung aing mending kana dipoekan. Sana lamun dicaangan hese moy. Nah, aya bentol seutik ka dulu.
Kapan aing dina bola ya tompelan dua. Parah. Ya, moy. Naon atuh Ih, mana maing mah. Sakitu pisan ca aing mana mah. Cicipan ke galau Ya hirup mah ulah galau-galau urang teh kudu menikmati, lamun teu dinikmati ku sorangan ku saha deui dinikmatina sia teh. manusiawi. Heeh, manusiawi nama manusiawi, tapi mana teh kudu berpikir teh ke depan ulah ke belakang, ka tukang mah enggeus. Kudu kumaha? Maju terus lempang gitu. Heeh, maju terus erek aya lowe, erek aya balong gobloskeun we sakali. Mau menang-menang atuh lalakina ge. Ya Cimoy. Ai maneh rek payu kumaha atuh? Da maneh mah kahayangna superstar hayang juga artis Korea. Atuh tuh da anu bete-bete ting mah ngerak. Da aing ge eta. Ya geus kieu mah Cimoy tong nempot deui hayang juga artis Korea maneh teh nu penting mah tanggung jawab. Loba duit ge percuma itu tanggung jawab mah Sok kieu nya sorangan lamun seperti boga awewe kitu goreng patut era teh dibaulina. Era anjing. Nya atuh tah. Yo, ai lalaki mah heueuh. Lalaki mah bagianna teh memilih. Mun lawan mah dipilih. Ah sarua wae. Ji, dan teu sarua beda atuh lalaki jeung awal mah beda. Heuh, beda jenis kelamin. Apa teh? Lamun sarua mah teh kumaha ngadukeun. Stong bautnya tuh moy. Maksud orang ka dieu teh curhat. Ai mana curhat naon atuh moy? Aya boga kabuk. Mana teh hayang boga kaboga apa hayang boga calon salaki sih yang Dua-duana. Dua-duana. Udah tong loba ting bobogohan geura mana teh Cimoy. Pan kudu milih-milih. Jadi sembari dijalani teh cocok henteu gitu. Lain masalah cocok henteu na Cimoy. Mana mah terlalu banyak memilih cek aing hayang juga nu artis Korea nu irungna mancung. Henteu teh kitu oge. Awakna bodas lain. Bae hidung ge asal. Nyaho atuh ya lamun maneh boga salaki hidungnya. Engke budak maneh moal bodas-bodas teuing. Jadi aya campuran saeutik campur aduk antara hitam dan putih. Jadi Lamun kopi aya susu. kopi susu pan kopi jeung susu mah ngeunah. Kopi ngeunah susu ngeunah. Urang hayang kopi susu mah. Dan kopina erek meuli, susuna nu aya we. Mana? Eta. Heureuy wae. Heuh sok atuh curhat naon aing mah. Masuk mana ke lalaki atuh. Da aing bingung. Makanya setiap keundangan sorangan, hayang keluar sorangan, eueuh nu ngabaturan, eueuh nu kitu-kitu. Itu udah bingung aing nu neangan kenyang maneh mah da maneh budakna kan geus dua nya. Namun neangan nu ngora bingung. Geus atuh yang aki-aki udah 70 tahun. Eta mun erekenan aki-aki nu 70 tahun. Lu Sorangan penting bisa dikawin. keneh hudangnya. Insya Allah kan paling sekali lah. Terus kabayang anjing. Tapi mending kena kitu daripada si kutu kupret Yosep bisa resepkeun. Si Yosep mah nu kabayang ke urang nya resepkeun kana munding. Bagong sih gitu. Bisa jadi atuh teh moy. Da beungeut Bisa enak ageuna mana aja. juga si kutu kupret eta mah juga si kecil coba. Nyawa biasanya sok aya ka dieu mana teh sok ngeluh. Ih, ini rudet ya cicing keur serius. Nya sok serius mek serius naon atuh da maneh mah ngomongna teh jiga tuh da. Heeh, intina mah yang boga kabogo hayang pendamping gitu di rumahnya. Tiluan jeung budak tidur tiluan gitu. Moy. Aing kakaraeun ngadengen maneh galau gitu. Biasanya maneh mah pang ceriana itu hirup teh euy. Di luar sate ceria, di imah memewek. Oh gitu moy maneh sok sedih. Sok biji eta air mata. Asap. Deng. Tapi dah heueuh nya moy. Maneh teh boga hate nya moy. Ya atuh da ge jalma. Maneh ngaranda teh geus sabaraha taun sih nu benerna? 1,5 tahun. Tahun setengah. Heeh sudah nya budak lah teh kan nya moy. Bingung aing nu mere sarana gana aing lieur. Sarua aing lieur moy. Ah, berarti orang teh salah curhat ka ditu nya. Henteu ai salah mah cenah sarua bae nu penting bahagia daripada aya dipendam dina otak. Tapi pan teu mere solusi. Nya aya solusina mah kayak ku aing dibere aki-aki 70 tahun. Nu penting mah gagah, duitna loba. Nah tuh sakali mah. Paling ge dina saminggu teh mentana teh sekali. Aman barang sorangan awet. Jangka waktu we ke ngan ulah neangan anu ieu moy sorangan teh percuma kan beunghargenan. Apal teu? Yo aya baheula nya babaturan aing yo. Oh, kulis
dan yang anak harta kawin kan beunghar lo. Eta teh ngendok itu nyeduna teh pondok. Apa nyedu pondok? Setruk atau sete. Mata tong sok penting banda geran empo makanya mah sete kalau kita. Ya atuh geus. Oh, kayak ku aing cong pangleangankeun nya. Aya tuh aki aing na ngorakena sakitu mah ka lagi 86 tahun. Majeuna jang sorangan mah moy. Ya kumaha ya si Yosef teh datang-datangnya moy. Teang atuh. Teang-teang ting aing ngarudatkeun ulun yang si Yosef aing mah. Terus Moy. kan nama itu tuh lain tuh. Tuh. Ruunya itu dinolak laku mah juga bagu Ya, pasti kadia geura moy Heeh, sok gerwani ra. Putu kupret. Kadia mana? Dia dulu. Kupret kadia kupret. Klik kisah klik. Kamu wae mana ih. Aing teh keur pusing ya teh ya. Ya aing. Serangar sirah batok asa pucat aing. Sarua wae atuh. Ya, kupret Joseph tadi teh si Cimoy datang ke aing teh pusing. Manet dia datang pusing, kabeh ini ngerungsing. Atuh aing teu pusing kumaha geura ya. Mun kolot aing geus dua peuting, heuy ngadalakna ka aing. Pusing kumaha aing geura. Pada masih mah gawe meureun tuh da. Main masalah tuh putu Oh, gawe es mah. wae mah. Usuk bela dia ngomong aja ambe. Ieu da ayeuna mah. Atuh atul deket maneh mah ih. Tengahkan beteh. Pasti biuk deui we anjing, biuk raweng sok cenah mah. Da ya sama wong aing lo. Dua peuting aing diceramahan cenah ku nung kolot. Ceramahan kadang-kadang mana mah terang adekeun ceramah teh nyawa di ceramahan di imah nya mah. Heeh, matangna ka masjid geura. Oh, Dan teh. masalah ke masjid apa ade aing tahun hareup kawin. Ada aing kan kawin. Sudah sahan udah kawin yang mana sih? Apaan heueuh? Apa? Cek aing ge masalah nama. Siapa ada pasti remen ngacanya. Boga kaca Aing aing tadi ngomong geus eueuh. ngomong ka nya Cimoy teh mana mah teh Cimoy teh si Yosef juga na sepenuhnya kamunding. Uyung Ya, teh mah. bagongnya. Ya geuning apal wong anu kupurutan aing nu basa aing tunangan laka ditinggalkeun tunangan. Apal aja paham. Batur. Apa aing teh trauma teh dinya teh sih mah ini kalau aing. Adalah aing sia teh cenah kira kawin, di mana geus kawin. Aing cek aing nyoteuy ngawin kitu gablok. Itulah wanita Yosef. Tah seperti kieu Cimoy. Kain tadi curhat aing mah hayangan juga artis Korea cenah meureun nama we. Lain teh tawaran we aki-aki sakali puguh deui. Aing hayang juga miabi mun aya mah. Aing panah juga mere yang belina keur ngora tapi ulah ajeuna. Bukan ayeuna. Hah? Bukan ayeuna. Pokoknya pantes Aing mah geus kawin Cimoy. Aing teh geus kawin. Yo, aing maneh kumaha eta masalahna naon aing masuk hayang apa sok curhat Di resep. pan heueuh sia mah teh aing teh dalak-dalaknya. Heeh. Teu berang teu peuting aing teh kudu juga kalongnya aing mah datang nu peuting wae. Udah sungguh. Kita apa? Bedanya. Dia mah juga Ah, sok burung Sepuro ngomong. ngomong seteh. Nah, aing teh balik ke kucuk aing teh kayu. Oh, jadi mana lempangna sih kucuk. Atuh, kitu atuh tah, kitu tah. Juga monyet jeung merdi. Anjing, putih. Aing naon siapa ya naon? Datang aing kayu mah. Matang aing teh di tengah imah. Heeh. Itu keluar ini aing teh. Tep. Dari mana cenah? Mau kawin. Kan aing teh di keur madang jadi tenap bro. Aing teh aing awe goblok di mana gitu kamari ge aing turun. Naik di mana itu kan tahun hareup kawin. Dak asna teuing si aing teh. Anu diomongan aing teh trok we karung aku ading. Kan aing karung aku pergi ngobelewing cenah siap monyok. Sok. Tapi kan ayo lalaki mah moal mun awewe. Icek samun lalaki ku lalaki karungan teh sok ngobelewing. Keur masih mah geus ngobelewing ti memena eta teh kalau sia teh sieun sia leuwih ngobelewing kunyok. Meureun di Mana karungna mah. Tapi ngobelewing heuh. Mana ngobelewing masalah mah sugan aing karungna. Tuh otak mana minyak gigir gitu tah. Ya gering kan ya mah. Kadang bunga, kadang ngahulang itu teh juga. Jangan lagi jalma atuh. Juga sarua ya aing bahagia bae sia padahal aing sarua pusing sia mah. Jalma ge kitu. Oh, mata ngomong pana aku. Iya nu kieu erek. Wah, halus teuing ulah. Nu meujeunna bae atuh. Nu pantes jeung beungeut. Asa nyeun sama halus di manana nu kieu sia. Ya, dengekeun. Kamu aing kawin jeung kieu. Sok kieu mana sih? Tah. Le, atuh ke anak aing hitam putih jiga Ye TV. justru alus ya kunyuk Yosef lamun ayana bodas kabeh engke jiga nahaon budakna kakak jiga naon atuh teh nu bodas kabeh teh Aku
Oh bisa juga apa mending kena hitam jeung putih gak mau jeung aing Jadi tah memperbaiki keturunan. memperbaiki keturunan moal hidung teuing moal bodas teuing tah jiga kieu si Cimoy emang lumayan sih kulitna rada halus tapi kan otakna kulet sih mah si Cimoy mah Oh, ayo masalah itu mah apa lain yang serius bercedak aing itu mah mah. yo ngomong dicedak si Cimoy mah Hah? biasa mah ada kurang ya Sep Parah. sebenarnya mah KBG berarti pusing Sep dia cina si Cimoy can kawin jadi janda cina era cina ini cina janda terus setahun setengah cina di imah dua tiluan aja anaknya nah tuh nama jadi hayang jadi janda aing mah teu ngarti atuh Nah saha atuh nu hayang jadi janda? ieu atuh eta meureun aya mana mah beting kahayang untuk jadi janda ge eta mana deui Yosep mah nya teu payu mana tuh minimalna tuh kan ini mah meureun payu teh kunyuk Ya, kunyuk ini liwat harapan aing ge najis. udah masih aing ge cicidu cecegis nu harapan mana mah nafsuna tuh yang hayang nalipuk teuing kitu teh lamun ka anu kieu mah nya hayang aya liuk gigir Padahal mah aing teh da betang teuing. ngaca atuh sia teh kunyuk eta teu Kaca, bebas kaca. Yo, di mah moga kaca atuh deng atuh pang naik-naikeun aing saeutik teh. Kasep sia mah gitu. Geus mah kunyuk lah. geus kieu aya mah intina kabeh boga aing ge dua ka pamajikan pusing sih mah teu bebas Ngan pusing ngareuna. mana bebas ulin ka mana we geuin Yang mana tuh? mana ngareuna teu kawin-kawin geus we nepikeun ka aki-aki mana mah tong ting kawin Lah ku aing oleh ku adi. kajenting atuh aya ku adi mah geus mana pugu ieu mana yang menerima keadaan Heeh, teh mah. banget mana mah saeuna mah mana kumaha geus ayang kawin tapi teu ya aing ge nu geus kawin lieur sia mah Sana yang boga kabogo hungkul. tah ieu mah kabogo mah yang boga deui moy Teu mau pohara. lain pohara sama Kawaknya. ya Awak atuh cik aja nganjang aing hiji-hijieun mah sia teh. aing matak ayeuna ngajedog di dieu ge aing teh di imah teh lieur sia mah Yosep Ya, kunyuk ngalir kunaon di imah pemajikan ayat madang tinggal madang Anak ayahnya. baju geus pangeuseukeun. di heueuh kadinya mah tapi emang anu kitu hungkul cuma rudat cuma gandeng kana ceulina ge kan Atuh syah yang Di jalan duit. tinggal. tinggal mah ya mun geus kawin mah lain mikir kutuan cak aing bujangan Sok, katro belah bae. si Cimoy Aing nanya, lamun maneh kawin mikirna naon? aing Heeh, sok. mimiti mah mikirna teh kieu we Apa itu? Berarti aing teh salah. kumaha geus kawin eta kituan sabaraha kali Janda tuh ah ngaco. tuh sia mah aing geus kawin mah lain mikiran kieu Pan aing mah can kawin teh apal. Ini sama HSW tah. ya ku aing di bejaannya ku si Cimoy jeung ku aing ge aing keur kawin Cimoy geus kawin heuh ayeuna geus jadi jana si Cimoy lain masa kikiana teh sia mah kudu loba boga usaha sia teh pancan usaha Apaan eta? pan heueuh matakna usaha sia teh ulah molor we Cimoy mana hayang teh kana teu usaha lalaki Pan aing teh pan sarua ayeuna pamajikan aing ka aing kitu ngadat wae da aing teu usaha pan ieu kalau cicing di dieu jeung maneh naon beda masa jeung aing kunyuk. aing ka keur mah aing teh lieur datang Salah ka dieu teh katuduh aing mah eta. moncong baralik we mah Salah. aing lieur aing tunduh diam sesep Ai sarwana pada liar mending HS di imah. datang si Cimoy curhat ka aing datang mana curhat ka aing mending kene mantap Terus Asep balik ke nya. Sep sia aing balik heula lah. Aing balik lah. Anjing,